Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha kabarna Dararamang anak-anak ibu kelas 5A, B, C sareng D. Wilujeng sumping di semester 2 patepang deui sareng Ibu Siti Mariam dina pangajaran pangrumat basa Sunda. Dina pangajaran ayeuna urang asup kana pangajaran 5 anu temana tentang bangsa Indonesia. A. Paniten basa. Hiji, ngaregepkeun kawih atanapi mendengarkan lagu. Sate acan urang ngaregepkeun kawih, urang kedah terang heula naon eta kawih. Nah, kawih mah eta mangrupa rakitan basa sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh. Kagiatan ngalagukeun kawih disebutna ngawih. Kawih teh saenyana sarua jeung sajak. Ngan peda sok dihaleuangkeun. Ari sajak nu sok dihaleuangkeun atawa dikawihkeun disebutna rumpaka kawih. Silahkan dilihat artinya. Kawih merupakan susunan bahasa seperti karangan puisi pendek yang tidak menggunakan patokan pupuh. Kegiatan melakukan kawih disebut ngawih atau nyanyi. Kawih atau lagu sebenarnya sama dengan sajak, hanya saja suka dinyanyikan. Sajak yang suka dinyanyikan atau dilagukan disebutnya rumpaka kawih atau lirik lagu. Di dieu aya contoh kawih anu judulna Cinta Nusa, sanggian atanapi karangan Mang Koko. Mangga diregepkeun cara ngahaleuangkeunana. Indonesia gemah loh jinawi, alam endah hejo lembok sugi mugi, subur tutubuhan benghar pepelakan, daun hejo ngempo karahagan lemah cair, kakayun tumbuh subur pajangkung jangkung, petetan ngawujud di rumpak gulung gulung, piraku rek rela, piraku rek tega, alam nu ngemplo hejo inarengan ngarangrangan kariksa.
tadi contoh kawih anu judulna Cinta Nusa. Ayeuna di dieu aya kamus alit mangga ditinggal sareng diperhatikeun artina kin pikeun ngabantos dina ngajawab pertanyaan. 2. Eusi kawih atanapi isi lagu kaca 50. Isi pananyana masing-masingnya jawabanna ditulis di buku paket. Kelompok hiji nomor hiji pertanyaanna kumaha kaayaan alam Indonesia teh? Jawabanna gemah ripah loh jinawi. Nomor 2 kumaha kaayaan pepelakan jeung tutuwuhan di Indonesia? Jawabanna tutuwuhanna subur sareng pepelakanna beunghar. Kelompok 2 pertanyaan nomor hiji naon nu ngawujud sirung pagulung-gulung? Jawabanna petetan. Nomor 2 alas bandawasa teh katutupan naon? Jawabanna katutupan tutuwuhan. Kelompok 3 pertanyaan nomor hiji ari tatangkala nutup naon deui? Jawabanna gunung ngambah reuma. Nomor 2 pertanyaanna naon mangpaat kakayon keur kahirupan bangsa? Jawabanna pikeun sumber kahirupan bangsa. Ayeuna kelompok 4 pertanyaan kahiji bakal kumaha mun tanah diantepkeun sina ngeblak? Jawabanna nuntun gimir ketir bakal bahaya gunung uruk sadeng padataran banjir. Nomor 2 kudu kumaha urang dina ngarap tanah Indonesia teh? Nyaeta kudu dipelakan tatangkalan hejo ngemploh. Kelompok 5 pertanyaan kahiji bakal kumaha mun tatangkalan teu diriksa? Jawabanna bakal bahaya seueur bencana alam saperti tanah uruk sareng padataran banjir. Pertanyaan kedua, ciri naon daun ngemplo hejo teh? Nyaeta ciri karaharjaan lemah cai. Sakitu materi ti ibu dinten ayeuna kin urang lajengkeun deui minggu payunnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.